Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarengan di sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Starsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihaja dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna Jadra karya Starsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 48. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mikat cinta tur mikaresep ka seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Hapunten pisan mitra-mitra dina dinten kamari teh tiasa ngupload margi pribados tuju aya acara heula kamari teh wihna sonten janten kur tiasa ngadongeng teh nyatana dongeng si bedul hungkul kamari teh sareng dongeng namina teh Raden Talang Weruh di Sisma Bakekoknya. Atuh kituna saperti nyangkolong teh ngana waktos mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan tong hilap. Kopina disjagerageun nya wilujeng ngadangukeun. Geningan tos kararunuki ieu jang sumuhun mangga kala ieu calikeun atuh Haji mohon Ibu Haji kegeningan ngiring mohon pugu dah hoyong terang pugu ge penasaran nya tuh mangga calikeun atuh sanggeus kitu mah harita Haji Hasim Soleh jeung nu jadi pamajikan teh nya rebut hati gek darariu tegung silila biisah datang gening Bu Haji mohon pugu ge ieu pugu penasaran si bapak tadi nyarioskeun Jang Jadra bade kajalmi anu tos ngacokeun ieu kampung cenah tapi nya hoyong terang we saha jalmina mohon bade ngiring ka ditu oge udah mah atuh di dieu we heula wios we da ieu kana mobil ieu bisa harita ini teh ka dapur ek mawa susuguh nu lainna sararea warga dirinya geus teu sabar hayang gura-giru apal arek ka mana sebenarnya tujuan manehanana tujuan Jadra ngumpulkeun urang dinya Jadra anu ningali masyarakat dirinya geus teu sabar ngan teu nu daekeun ayeuna nyakeun harita pok ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saur warga harita kabeh nemalan meniraeng. Hapunten anu kasuhun. Jisim abdi teh parantos ka gunung ngumpulkeun ngangkir wargi-wargi di pitempatan nya dirorompok. Istilah nama abdi ngangkir sadayana ka ieu pitempatan teh oge Pak RT salaku tua kampung nanten di aya di pitempatan oge ka bapak-bapak anu hadir di ieu sadayana we moal diwiji-wiji wirehna jisim abdi teh dina dinten ayeuna kaduh maksad bade ngadongkapan kajalmi anu mana parantos dicuriga bisa memehna punten salah seorang warga harita nangtung mohon mangga Manawi sareng Manawa saha jalmi anu
bade didongkapan ku urang ieu sadayana. Tah perkawis eta nu bade dicarioskeun teh. Ieu jalmi nu tos dicuriga teh kabuktian yen abdi dina wengi tadi parantos istilah nama tarung ceuk anu dipuntanganana. Ieu jalmi teh jalmi anu jegud nu pangbeungharna di dieu, nu pangbeungharna di desa urang. Sakabeh jalma nu aya di dinya sireret loba jalma-jalma beunghar di kampung eta. Tapi ya memang aya hiji jalma nu dianggap pangbeungharna mobilna gen pikaloba mobil truk hungkul. Punten anu pangbeungharna di urang mah panginten di antawisna nya aya Haji Robani, aya Haji Asep, aya Haji Ulung. Seueur sih nu mana kinten-kintena. Kieu ieu memang sadayana ge ngarasa aneh tangtos hoyong terang engke weh anu bade ngiring mengiring weh moal disebatkeun saha-sahana ieu jalmi. Tapi punten Jang kumaha eta lamun teu nampi pamiku Ujang ayeuna eta jol-jol dituduh tos ngadamel kakacauan. Tangtosna abdi moal sembarangan kitu Pak. Tangtosna abdi parantos nyepeng buktos-buktos anu mana buktos eta urang dibuktikeun. Carana kumaha Jang? Ya carana mah aya cara abdi salah nyalira anu badi nu baras nu baras ngabuktikeun bakal ngabuktikeun kumaha supaya eta jalma ngaku. Oh mohon. Tah pamugi sadayana ayeuna ngadukung kana kalancaran kampung urang, kana keamanan kampung urang. Engke dina waktosna ulah aya nu geruh. Maksadna ya sumuhun bilih aya nu ngagorowok bilih wayahna. Ulah engke abdi nu bade lebetna ka ditu paringan dibarengan ku sepuh-sepuh we anu intina di dieu. Oh mohon. Janten sadayana abdi mah ngantosana benginten. Mohon ngantosan we. Oke ngantosana teu keng di bumi na. Ke pajarkeun anu demo engke. Oh mohon. Sangeus aya kasepakatan kitu. Sararea ngarti Haji Hasim Soleh oge ngarti ungut-ungutan. Haji Hasim Soleh kacida mujina ka Jadra sanajan Jadra teh masih kene ngora. Tapi wawasan jeung pangartina memang luar biasa. Kitu cek pikiran Haji Hasim Soleh. Atuh nu antukna harita teu loba diobrol. Waktu anu geus memang beurang kira-kira jam 8. Jadra harita memang henteu ngajak sakabeh eta jalma da Jadra kur ngajak jalma nu penting-pentingna sakabeh oge nu di dinya teh hayang milu. Tapi dalah ku Jadra kur diajak sababaraha urang supaya henteu ngabarabekeun oge supaya henteu ngagempurkeun karahayat anu lainna supaya entong loba tanya itu jeung ieuna. Nu antukna sararea ngarti bring Jadra kur dibarengan ku sababaraha urang. Mang Karim tang teu milu. Pang Arman mah henteu aya we di imah. Oge pamajikan ibu nanti pamajikan Pak Haji Hasim Soleh oge teu milu lantaran ku Jadra diulahkeun. Haji Hasim Soleh oge leumpang harita teu make mobil ieu. Da memang jarak di antara imah Jadra ka imah Pak Haji Asep teh henteu jauh-jauh teuing. Jadi lamun aya make mobil teh moal genah kitu ari ngabring jeung lainna. Bring sararea harita ngabring jalma teh aya kana tujuanana jalma penting hungkul tokoh di kampung eta. Di jalan harita teh loba omong. Sanggeus tekung sedila eta Jadra jeung baladna nepi ka imah anu dituju nyaetana imah Haji Asep. Di imah Haji Asep katingali loba jalma nakeranan teuing aya naon jika aya acara wae. Eta jalma teh katingali tararegang nakeranan.
kunaon cenah ieu teh di imah Haji Asep teh katinggalina mani rame nakaranan. Ceuk Jadra bari ngaret karena jadi bapana anu aya ngarendeng diuk lempang gigireun manehanana. Aya naon panya? Jika aya kejadian anu aneh di dieu teh. Biasana mah sok sempi di dieu teh. Katingali imahna oge mun dijara rempling kun aya penjaga sababaraha urang we. Tapi aktivitasna memang jempling. Nya po kunaon nya? Tara-tara disasari ieu teh. Siga-siga aya kejadian anu aneh gitu. Itu gerak tingali tuh mani beungeut teh katingali sarareus kitu. Cek Pak Karim harita bari nempo ka jalma-jalma anu ti jero katingali bangun sedih nakaranan eta teh mangrupakeun anggota keluargana. Para mitra kaum dangu sadayana sedengkeun di imahna Haji Asep dipeuting keneh Haji Asep anu awakna lir ibarat tutung. Haji Asep dina waktu peuting manehna anu aya di kamar rahasiana seperti biasa didatangan ku hiji wanoja anu geulis rancunit. Sanggeus Haji Asep mere sasajen jeung naonna eta wanoja sanggeus papanggih jeung Haji Asep ini ngiles hilang tanpa karana. Heuleut menang sababaraha waktu Haji Asep masih kene ngadekul we. Geus kira-kira tengah peuting Haji Asep keluar di imah. Barang Haji Asep keluar ti imahna rieg. Imah dak dumadak harita ngarieg. Asa rek ucutan nakaranan. Angin anu ngagelebug gede nakaranan. Rep lampu di tengah imah jeung di sabudeureun imah teh parem dak dumadak harita teh. Haji Asep ngarasa bingung jeung heran. Lantaran imah manehanana poek mongkleng buta rajin. Seor angin anu gede nakaranan harita. Haji Asep rurat reret gelentrang kadenge sora aya nu ngabelentrang sora aya nu ngabalangkeun barang-barang anu memang aya di tempatna imah Haji Asep. Korejat Haji Asep harita nepi ka ngagurubug lantaran bakat tingku reuwas. Haji Asep culang cileung dina kaayaan anu poek mongkleng buta rajin. Barang keur kitu harita peledug di hareupeunana aya haseup anu kacida limbung gede nakaranan. Eta haseup teh muih beuki lila beuki kanel. Nu antukna leungit haseup cangelek hiji wanoja anu kacida geulisna. Eta wanoja teh neuteub seukeut tin sorot panonna mereka kacida pisan. Seukeutna neuteub ka Haji Asep. Haji Asep dak dumadak. Lantaran eta wanoja teh nu geus apal kumanehanana nu mangrupakeun pabuntangan ti bangsa jin. Haji Asep langsung kudupruk we teu sirikna nyemah ka eta wanoja. Wanoja teu ngomong sakemek oge ka Haji Asep. Sanggeus rada lila eta wanoja teh cikikik seuri. Asep. Asep. Sumuhun Gusti. Kurang ajar anjeun. Geus marabkeun kula ka hiji jalma nu ngaranna Jadra. Anjeun kudu narima wawalesna. Naon anu katarima dina peuting pieu?
naon anu kaalaman dina puting bieu kudu kaalaman oge ku anjeun. Maksudna naon Gusti? Hartina kula datang ka ieu pitempatan rek ngabalaskeun dendam ka anjeun sabab kaula geus tarung di jeung jalma anu ngaranna Jadra, hiji pamuda anu ngahora. Kaula ayeuna geus tanda daksa, tanpa daksa wayahna anjeun tina poe ayeuna bakal tanpa daksa sakumaha kula tanpa daksa ku manehnana. Haji Asep harita nepi ka ngalper lantaran kurewasna tetela. Eta jin anu pernah dielehkeun anu ngaganggu ka urang lembur anu ngaranna Nyimas Sarimana. Jin orai anu jadi pemuntanganana Haji Asep. Harita datang sanggeus eleh perang minta pertanggungjawaban ka Haji Asep. Jalma anu jadi budak manehanana, kakayaanana segala rupana ti eta jin. Ayeuna Haji Asep seolah-olah dianggapna geus nyieun codeka ka dirina lantaran dirina eleh jajaten ku hiji manusia anu ngaranna Jadra. Haji Asep harita teu wani tanggah. Eta jin harita ngebutkeun leungeunna barasat aya katingali seuneu nu ngabarasat tina awakna. Barang harita Haji Asep arek tanggah ngan koceak Haji Asep dak dumadak harita ngajerit lantaran awakna anu kaduruk ku eta seuneu. Kuludug eta seuneu teh lain ku Haji Asep wae nu kaduruk, tapi imah anu kabelah tukangna oge anu kasebutna barang berharga kabeh beak sapada harita. Kurudug atuh warga dina urang dinya kabeh nyampeurkeun lantaran imah Haji Asep kabelah tukangna beak. Sedangkeun Haji Asep na gura-giru ditulungan ku warga harita ditarik tina kubengan seuneu. Nepikeun ka Haji Asep teh tutung awakna henteu ari maot mah. Ngan anu jelas sakumaha ceuk jin Haji Asep bakal tanpa daksa sanggeus kaduruk. Haji Asep digolerkeun di ruang tengah. Anu kabeneran ruang tengah nepi ka hareup mah teu kaduruk. Ngan sapotong imahna ka tukang. Memang lamun kaciriti jalan raya mah imah Haji Asep masih kena tetep utuh. Tapi sanyana imah kabelah tukangna kur tinggal renghek tuh tinggal urut sisa-sisa seuneu. Harta banda anu di kamar-kamarna Haji Asep kabeh beak. Jigah nu ngahaja kabeh harta bandana anu berharga mah dibeakeun balik deui ka asalna. Dicokot deui ku nu bogana nyaetana Nyimas Sarimana. Haji Asep anu geus can eling-eling. Dina waktu harita Jadra anu ka imahna jeung genep baladna atanapi genep tokoh urang lemur. Anu kabeneran aya jalma anu kaluar ti imah tina waktu harita. Jadra buragiru megat eta jalma anu kaluar ti imah. Mang, punten mang. Ceuk Jadra harita, ret eta jalma teh anu kakarek kaluar ti imah Haji Asep teh. Ngareret. Barang nu ditingali teh Jadra, eta jalma teh lagi wawuheun ka Jadra. Sabab urang dinya udinya keneh. Sanajan jauh ge aya di kampung memang wau. Oh, Jang Jadra. Muhun mang. Punten, bade tumaros iteh. Emang di dita aya kajantenan naon iteh? Aduh, pugu Jang. Teu nyangki pugu. Itu Haji Asep teh kaduruk. Sareng bumi na gesee pengi teh kapengkerna. Astagfirullahaladzim. Tapi Haji Asep nanti naon? Nyaeta Haji Asep teh pugu awakna teh tutung. Ayeuna ge aya tuh
nuju digolerkeun we di tengah bumi di riung-riung manta kawatos bugujang ningalina oge teu can sadar rugi ka ayeuna oge. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Jadra ngareret ka sararaya anu aya di dinya anu keur molor. Janten Haji Asep teh henteu naon tapi henteu dugi ka maot kitu. Henteu, alhamdulillah natai ka maot mah masih keneh nyangan kepiuhan we ayeuna teh ngan awakna we jang tutung sadayana. Jiga aya nu meulem ieu mah. Haji Asep atanapi Jadra kerung. Jiga aya nu meulem. Sumohon da wengi teh nya mamang kan jaga di dijagi oge di dieu gitu. Oh mamang teh ye didamel di Pak Haji Asep di sami. Sumohon wengi teh Pak Haji Asep teh tos ngaomat-omatan. Pami aya tamu omat ulah dibuka cenah kitu. Oh wartoskeun nu juta aya cenah. Emang ka mana kitu Haji Asep na? Kieu bujang ri Haji Asep teh biasana pami malam Salasa sareng Jumaah teh. Komo ayeuna Jumaah Kaliwon kan wengi teh. Mohon. Anjeunna mah tara kaluar ti kamar teh aya kamar rahasia khusus tapi duka kamar naon mamang teu terang da. Oh gitu. Harita Jadra ungut-ungutan naon anu disebut kamar rahasia ku si mamang manehna geus ngarti. Mun yang tos atuh kitu mamang hatur nuhun pisannya kana infona ieu. Tiasa pami abi kalebet ieu teh. Oh mangga da seueur jalmi dilebat oge mangga. Hayu atuh sareng mamang we hayu. Si mamang balik deui ka jero bari mawa Jadra nuturkeun tukangeunana. Sararea nu aya di jero geus apaleun ka Jadra. Aya nu nyebut ustad, aya nu nyebut ujang rupa-rupa warga urang dinya anu keur ngariung ka Haji Asep. Pang nama halobana mah nyetana dulurna Haji Asep atawa aya oge anakna Haji Asep di dinya teh. Punten ieu aya Ustad Jadra ieu. Mohon Pak Ustad mah kalebet atuh. Cek ibu-ibu harita meni bungaheuna keranan. Sebab Jadra anu geus lain sakali dua kali nulungan para warga urang dinya ngubaran itu ieu teh manehna mah metu. Mohon atuh hatur nuhun pisan ka sadayana ieu. Ieu teh aya naon sih? Puguh ge duka kunaon ieu teh. Pak Haji teh puguh wengi teh ujung-ujung ngajerit puguh ge. Cek pamajikanana harita ngomongkeun panjang lebar didengekeun ku sararea. Ari Jadra harita teh loba omong lantaran manehna geus ngarti naon anu kajadian dina penting tadi. Oh mohon atuh geus kieu barang tingali heula atuh. Mohon atuh duh punten ieu teh da can sadar-sadar puguh ti wengi keneh. Oh mohon. Jadra harita nyampeurkeun ka awakna Juragan Asep anu memang katinggalina geuneuk tutung lantaran ka duruk. Jadra menta cai. Punten atuh nu aya di dieu pangyanakeun cai ieu dina gelas mah. Mohon mangga. Sanggeus cai dicokot dibikeun ka Jadra, Jadra harita sila. Teuing naon anu diucapkeun ku Jadra anu jelas lapad-lapad Quran. Jadra harita ngajian eta cai katingali cai teh buburubusan. Sanggeus cai buburubusan Jadra harita nempelkeun dampaleungeun anu tadi geus dibaluran ku cai dina pelebah dadana. Beuleut sababaraha detik kerjet sukuna Juragan Asep harita kakerjetan. Sararea nu aya di dinya manco neuteub kana awakna Haji Asep anu keur ngagoler. Harita Haji Asep encan mukakeun panon ieu. Tapi kadenge bibirna harita ngahariring. Aduh, ampun Gusti Ratu, ampun. Ampun Gusti Ratu, ulah dicana Gusti Ratu. Aduh, abi hayong kana hirup Gusti Ratu. Ceuk eta Haji Asep kadenge jelas eces dentre ku sararea. Sedangkeun nu aya di dinya kabeh kerung teu ngarti kana naon anu diucapkeun ku Haji Asep. Iwati Jadra jeung jalma-jalma anu geus memang dibere paham ku Jadra anu geus ngarti teh, tapi kitu oge teu bohong.
Pamajikan anak sor ka hareup harita bari ngomong ka Jadra semunga harewos. Jang Jadra. Emang kunaon gitu si bapak teh saleresna Jang Jadra. Ceuk pamajikan anak. Punten. Memangna ibu teh terang nanaon? Ampun paralun ibu teh terang nanaon. Iya bu itu tapi punten pisan nya. Teu kasinggung. Saleresna mah bapak teh aya hubungan sareng makhluk gaib. Makhluk gaib maksudna? Saleresna bapak teh muja. Muja? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, piraku Jang. Memang kieu kenyataan Pak, Bu. Bapak parantos muja ka hiji makhluk. Anu mana makhluk ieu teh parantos bantok kekuatan tarung wengi sareng diri abdi. Namina ieu makhluk teh Nyimas Sarimana. Makhluk orai, siluman orai. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kunahan bapak teh ngagukeun kitu. Ceuk pamajikanana Haji Asep harita beri cari weusweuk. Cari nakdak segala rupa panona anu ngenjlong ku cai teu bisa kumaha-kumaha. Harita langsung bedah mapeujehan kana bipina. Nu manehanana make baju anu make tiung kerudung teu nyangka salakina anu boga gelar haji ceuk pikirna. Bisa ngalakukeun kawas kitu. Nah hajina teh haji bobodoan kitu ceuk pikirna. Ya Allah. Aing teu nyangka lamun Haji Asep salaki aing. Sakitu geus pelar haji. Piraku make ngalakukeun kawas kitu. Pamajikan Haji Asep bari neuteub ka Jadra harita pok ngomong. Jang Jadra. Nah teu lepat Jang Jadra teh nyarios kitu. Bu. Langkung saya engke taroskeun ka si bapak. Sakedap dewe ge sadar. Ret harita katingali Haji Asep anu tetep bibirna disada ngomong tapi memang teka harti kuno lain. Maksudna ucapanana anu ngabingungkeun kanu lain nyebutkeun ka Nyi Ratu segala rupa. Ampun Nyi Ratu, ampun Nyi Ratu. Abi ulah diwaga di bawah ya. Aduh, abi masih hayang hirup kere Nyi Ratu. Ampun, lepaskan ampun. Ceuk juragan Asep harita beri kakejat sukuna jeung leungeunna dipepereket harita. Pamajikanana ret ningali ka Jadra. Jang Jadra. Enak dah kumaha atuh Jang. Wayahna Bu. Ibu kada sabar we heula. Geus eno urang sadarkeun we heula ieu. Ceuk Jadra harita bari ngajiad awakna Haji Asep anu katingali leungeunna motah jeung sukuna. Punten eta sampeanana pangnyepengantkeun. Ceuk Jadra harita lirih gap salah saurangna harita awakna tegep nyepeng sukuna Haji Asep anu totojer terus-terusan jeung leungeunna. Harita Jadra ngawatek kakuatanana jang nyinglar para dedemit tangtuna meureunan. Jang ngubaran jalma-jalma anu keur kapiuhan atawa anu kabeunangan tur kasurupan jeung selain sajabana. Jadra harita nyepeng kana tarangna Haji Asep pelebah munanana. Nusa terusna ditiup ku Jadra menang sababaraha kali. Lai katingali Haji Asep anu ngalai leuleus nakeranan. Barang geus kitu Haji Asep ngabeuntakeun panonna bari ngahargung. Aduh. Ret Haji Asep ka kenca, ret ka katuhu. Barang ret kanu gigireunana teh tela aya hiji jajaka anu manehna teu asing. Yen eta teh Jadra anakna Pakarib. Jang Jadra. Mohon Pak. Bapak tenang heula. Kang Asep. Pamajikanana harita langsung ngadeuketan. Murti. Ampura Bapak Murti. Kunaon akang teh? Kunaon akang teh bat kieu Kak?
Bimurti eta tetela Ibu Murti ngaranna pamajikan Haji Pak Asep teh. Bimurti langsung ceurik sabada harita lantaran ayeuna mah geus yakin naon anu diomongkeun ku Jadra. Bimurti paingan aya keanehan-keanehan saban Salasa jeung Jumaah Haji Asep mung diganggu tur hayang pindah kamar tur manehna asup ka kamar anu disiapkeun khusus teu meunang kaganggu teu meunang aya nu ngasupan kajaba ti manehanana sorangan. Bimurti inget kana pangalaman eta yakin Haji Asep naon anu diomongkeun ku Jadra jelas Haji Asep teh muja alias munjung ka Ratu Jin Orai anu ngaranna Nyimas Sarimana. Para mitra kaum dangu sadayana. Haji Asep sanggeus kapanggih warga anu tadina simpati ka Pak Haji Asep dak dumadak ngarasa kesel pang nama loba warga anu maot teu pararuguh sanggeus gawe di Pak Haji Asep. Harita meh-mehan warga urang lemur dinya teh ngamuk arek meakeun harta bandana Haji Asep rek diduruk jeung sabagian mobil-mobil Haji Asep oge geus beak diduruk ku pala warga anu ngamuk. Haji Asep memang teu bisa kumaha-kumaha iwati pasrah kana naon anu kajadian. Untung Haji Asep disalametkeun ku Jadra. Rahayat masyarakat urang dinya anu ceceb ka Haji Asep geus teu mikirkeun naon-naon deui lantaran ngarasa geuleuh ka Haji Asep anu geus kanyahoan munjung. Dina hiji waktu Jadra anu keur aya di imahna gareuwahkeun ku nu lumpatan datang nyaeta mangrupakeun pamajikan Haji Asep. Bari ceurik minta tulung ka Jadra. Jang Jadra, hapunten pisan. Aya naon itu Bu? Tulungan si bapak Jang, tulungan. Pamajikanana Haji Asep harita teu sirikna nyemah-nyemah ka Jadra. Emang aku naon kitu Pak Haji Asep teh? Itu segala rupina tos dibakaran, didurukan ke warga-warga. Tulungan. Ceuk pamajikanana Haji Asep. Jadra harita ngareret kana jadi bapakna. Emangna geus naon kitu anu kajadian di ditu teh deui? Ceuk Mang Karim anu can paham. Itu puguge warga ngamuk. Bumi serang kendaraan lagi didurukan sadayana seep. Astagfirullahaladzim. Nah kunaon cenah warga teh bisa kitu. Jadra buru-buru atuh ka ditu yuk. Hayu. Mang Karim harita ngarasa iba karunya pang nama ka keluargana Haji Asep. Sanajan memang Haji Asep pernah nyieun masalah jeung ka urang warga dirinya ku jalan mitnah segala rupa tur nyingsiran ka saban warga. Anu ditujukeun anu nyingsiran teh nu disebutkeun cenah mah ririwana Nyimas tanapi Neng Salwa. Tapi keur kamanusaan Mang Karim jelas manehna ngarasa iba tur karunya sok sieun kumaha onam ka keluargana
eh Haji Asep pang nama nu jadi pamajikan anak jeung anak-anak. Mohon atuh Pak, hayu. Bu, mangatu ngiring ieu kana mobil ieu. Punten pisan Ujang. Teu sawias Ibu, teu sawias. Hayu Bu, hayu mangga hayu. Sok. Parman pada ngiring. Moal Bapak mah di dieu we. Ceuk Pak Arman harita. Sanggeus puguh kitu mah. Geleuyeung maju mobil dipajukeun ku Jadra. Lempang nage rada gancang mobil teh. Lantaran sanajan memang teu pati jauh teuing, tapi lamun ku mobil mah santeuna meureun gancang. Sanggeus nepi ka imahna Haji Asep. Jadra bengong ningali garasi mobil anu geus teu mangrupa lantaran geus diduruk keluarga. Diacak-acak temokna oge nepi ka ala lancurna. Mobil satilu-tilu mobil truk anu bararadag oge geus tingaruhakna. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadra kur bisa ngarenghap. Katingali sabara urang warga harita anu nararangtung didinya. Masih keneh arek ngaruksak ka imahna anu dicicingan. Itu Jang, itu tingali Jang. Itu bari ngaruksak bumi panginten. Aduh, pami ruksak teh. Ibu di mana deui? Ceuk pamajikanana Haji Asep. Tenang. Jadra harita keluar tina mobil. Mobil disimpen sisi jalan. Sedengkeun Mang Karim oge nuturkeun nya kitu di pamajikan Haji Asep nuturkeun di tukangeunana. Warga bareng ningali Jadra harita nu geus kasulut amarah. Awas Jang, ulah deket-deket. Bisi kabawa kabarerang deui. Cuk warga harita. Tenang heula. Tenang heula Pak, tenang heula. Ulah waka emosi, ulah waka amak. Kunaon ieu masalah make jeung dibakar sagala rupa? Karunya atuh. Karunya kumaha geus penjahat ieu teh. Geus karugikeun ka sararea ieu. Lamun ayeuna dibakar teh teu masalah sabarna mah. Sajabana teu masalah teh. Lamun ieu dibakar oge, wah tetep masyarakat urang dia karasa dirugikeun we anger. Teu kacucupan ku dibakar hunggul. Urang warga. Mata kawas nyingka aja. Rek naon deui? Ulah wawanian kadinya. Tenang heula Pak. Sabar heula. Sagala ge aya prosedurna. Mending kere diomongkeun daripada ayeuna Bapak warga-warga ieu anu memang teu nyaho nanaon kabawa emosi. Naon permasalahan jeung Bapak make jeung ieu tempat make rek dibakar sagala. Apanan geus jelas. Kamari geus ngaku yen Pak Haji Asep teh memang ngalakukeun kasalahan, geus blak-blakan ngaku. Sabenerna lamun jalma geus ngalakukeun kasalahanana tur moal arek balik deui kana kalakuan anu sangat memehna. Salahna urang sararea ngahampura kana naon anu geus dijieun kana kasalahanna sabab manehanana geus ngaku. Tur moal ngarek ngalakukeun deui kajahatan model anu teu heula. Maksudna lain jahat di sabenerna mah. Ngan kalakuan anu nyimpang. Anu munjung. Manehna geus moal ngalakukeun deui. Tuh tingali ayeuna awakna geus tanpa daksa. Geus moal aya perlawanan naon. Alah. Pokona mah urang warga dieu ngarasa teu tarima we. Teu tarimana teh memang kunaon, memang ngarugikeun ka mamang. Jelas ngarugikeun. Kahiji ngarugikeun teh. Tanah kula dibelian murah-murah. Nah, teu make jeung dibikeun. Sabab lamun teu dibikeun nya pasti ngancam manehna mah. Pak, saur abi ayeuna mah nu antos menyantos we. Ulah arek dibalikan deui itu ieuna. Ulah arek diomongkeun deui. Nu geus mah geus kaliwat. Alah, sok nanaon teh? Minggir. Warga harita sababaraha urangna anu dianggap meureunan gogotokna anu provokator lamun ceuk urang zaman ayeuna teh mah provokatorna. Harita ngajengkangkeun kana dada Jadra. Jadra nepi ngaggalieung ka tukang harita anu memang teu siap. Jadra teu eleh kitu wae. Eta warga anu rek ngaruksak kana imahna.
kuat Jadra ngahalangan make gerakan anu kacida pisan gancang sakit warga anu ningali karena gerakan manehanana langsung harita bengong sebab Jadra ujug-ujug geus ngahalangan aya di hareupeun manehanana. Jadra ulah wani-wani ngahalangan ya lamun arek mung disangkopet taunkeun aya hubungan naon di dinya jeung si Haji Asep ieu teh kula hubungan naon teu dulur teu baraya kur tatangga deungeun-deungeun tapi lamun ningali mamang kawas kieu kula jadi karunya ka mamang tungtung nama mang kieu Allah wae nu maha kawasa nu maha agung nu maha murbeng alam ngahampura ka jalma sakumaha jalma kasalahanana piraku mamang salaku manusia jalma menta dihampura geus ngaku kana kasalahanana mamang keukeuh arek ngaruksak alah make jeung dakwah segala geus jelas-jelas ieu jalma teh geus ngaruksak yeuh ka urang dieu nya kuring oge ngarti mang tapi ieu jalma teh kan geus naon istilah nama lamun temah nana tangan manehna geus wakca moal arek balik deui ngaran-ngaran jalema jang geus wakca ge anger we bakal balik deui ibarat anjing nyusut tai kajenting di kumaha di bere baju emas ku kumaha ge tetep we aya nu modal mah diudag mang ayeuna mah urang mikir kadinya urang kudu percaya kana omongan jelema sanajan urang teu yakin tingalikeun we heula nah bener manehna teh bakal ngalakukeun deui anu sabenerna ngalakukeun ucapanana atawa akon-akon hungkul lah teu kudu kitu wae anu mau geus urang hancurkeun sakabeh berudak hayo ka hareup eta jalma nu mawa kampak jeung patik sagala rupa lantaran rek ngancurkeun imah anu Pak Haji Asep Jadra teu mikeun sanajan Pak Haji Asep kasebutkeun salah geus ngaganggu kepala warga ngaganggu kana ketentraman warga jeung mitnah ka Haji Hasim Soleh tapi lamun ningali kawas kitu mah jelas Jadra ningali samana-mana kepala warga teu ngijinan corelat Jadra hari tengah corelat tetep ngahalang bengir Jadra teu bisa mah wayahna mamang teu bisa neruskeun ieu rencana mamang rek hancurkeun imah Haji Asep alah geus dibayar sabaraha si aku si Haji Asep kula teu dibayar nanaon kuring sama sakali teu dibere nanaon tapi mamang teu mikir ieu keluargana Haji Asep anu tuah teu dosa ayeuna engke lamun ieu imah nepi ka rugrug nepi ka hancurna ek di mana nah mamang daek rek ngampihan ieu pamajikanana Haji Asep jeung anak-anakna alah pokona mah kabeh ieu kudu dia hajar imah kudu dihancurkeun ieu mah geus hayo serang cuk pala warga harita anu teu madulikeun kana omongan Jadra anu mamatahan ka ditu ka dieu Jadra oge teu cicingeun harita ningali sababaraha urang harita ting juringkang bari ngacungkeun bedog-bedog eta napi pakarangna anu mangrupakeun martil palu jeung sajabana Jadra sakolepat harita ngadorongkeun jalma ka tukang anu pangheulana hiuplak jalma anu didorongkeun ku Jadra anu make kekuatan tenaga jerona harita langsung ngakubrag ngadorong ka babaturan-babaturan anak anu lain atuh harita ting gedebuk marura anu teh lalabuh ka tukang lantaran dorongan leungeun Jadra teh anu ngamangrupakeun kekuatan tenaga jero Jadra harita emus ka anak buahna si mamang eta urang kampung nepi ka kabeharana ngeret ka tukang kadorong ku tenaga Jadra anu kacida bedasna keranan geus montong halangan si Jadra ceuk eta jalma anu ngaberung harita keukeuh hayang ngancurkeun imahna Haji Asep eta awak jalma nu jangkung badag teh memang ulain warga dinya sanajan wawuh jeung Jadra ge eta jalma teh warga di desa lain ngan sering ulin daerah dinya
ting boga masalah naon eta jalma sehingga nepikakeun ngaberung sanggeus tingali Juragan Asep amruk, ningali Juragan Asep geus teu walakaya kakara manehanana daek ngagugat atawa daek kitu kieu ka Juragan Asep samemehna kemana wae. Jadra anu nangtung harita neuteup ka jalma nu jangkung badak. Oke, punten Mang. Mamang teh sebenarnya mah lain warga dieu Mang. Ieu warga abdi. Ieu kampung abdi. Mamang kudu sakadar ngadenge jeung lain urang dieu. Naon Mamang hubunganana jeung ieu jalmi anu rek dirungsak imahna kumaha Mang? Pokona mah ayeuna mah kieu we. Ieu jalma anu ngaranna Haji Asep rek dipenta. Dipenta. Maksudna dipenta? Kudu tanggung jawab karena segala rupana nu geus kajadian. Kudu tanggung jawab karena segala rupana nu geus kajadian. Maksudna kajadian naon Mang ieu teh? Cik jelaskeun. Eta jalma nu jangkung badag teh harita sok maju ka hareup ka Jadra. Bangun anu nguntup nguyupna keranan ka Jadra. Sebab Jadra memang masih kena ngora. Jangkung nama jangkung tapi awakna henteu sedeg manehanana, henteu sagede manehanana. Yo dengekeun Jadra. Haji Asep teh sebenarnya geus meuli sawah ka kuling. Meuli sawah. Ngan sawah teh nu dibeulina teh murah. Murah nah make jeung dipasikeun sagala tuh Mang. Sabab lamun teu dibikeun geus tangtu sawah kuring atawa kuring sakeluarga bakal kaancam. Kaancam. Bener. Jeung lain kuring hungkul, warga-warga nu aya di kampung kuring oge di ditu. Di kampung Kelor. Kabeh hampir sawah teh hampir dijual ka Haji Asep. Eta masalah emang atuh kunaon make jeung teu mertahankeun. Dari orang dia ge loba nu ditawar sawahna, loba nu ditawar kebonna tapi teu dibarikeun sawareh mah. Aya nu dibikeun, aya nu teu dibikeun. Ah, teu ngancam ieu kana teu dibikeun oge. Cuk, tanyakeun ka warga-warga urang dieu. Anu rek dibeuli ngadenge anyar keneh sawahna, teu diancam. Ka urang dieu tapi ka urang ditu mah meureunna lain deui. Mang. Ulah nyalahkeun fakta lah. Mamang sebenarnya aya masalah naon cing? Yakin memang lamun lain tina penjualan ieu mah. Aya dendam pribadi soalna mah jigana mah. Ah. Pokona mah ayeuna mah kieu we. Dirinya ulah ikut campur kana masalah urusan kuring ieu. Lamun dirinya mung kabalerang. Mang. Wayahna kuring ayeuna kudu ikut campur sabab dinteu henteu oge. Haji Asep teh warga kampung dieu. Lamun warga urang luar nyeun anu aneh, nyeun kaributan di urang dieu, kuring kasebutna warga urang dieu teu tarima Mang. Lain kur ka Haji Asep. Tapi keur perwakilan urang dieu ngaributkeun dina daerah batur tangtu kuring sebagai urang dieu teu hayang ditincak. Komo deui bari jeung teu kasalahanana. Mang. Lamun mamang bener aya masalah tina urusan jual beli, kunaon keur hirup kamari? Masalahna lain keur hirup. Keur jag-jag waringkas mamang teu daek. Ayeuna kari-kari Pak Haji Asep ayeuna geus kieu kaayaanana. Mamang nepi ka ngaruksak segala rupa, ngerahkeun warga urang dieu segala rupa. Sabab lamun ti kamari mah jelas Haji Asep mah bisa dikumaha-kumaha. Ku hartana jeung kakayaanana bisa meuli kuring. Teu bisa mah. Wayahna. Kuring teu tarima ayeuna mah. Lamun mamang salaku urang tatangga lemur. Arek ngaco di negara nanti di kampung abdi di dieu. Kapaksa abdi turun tangan mah. Wah, haram cadah ieu mah. Saha dekeng na maneh? Kuring mah teu boga dekeng mah. Ngan percaya we. Kuring mah kanu nyiptakeun, kanu musik malikeun. Barudak. Hayang ngajaran diasah cenah ieu jelema ieu.
budak leutik budak ngora bau cari ngaos kieu make jeung wani-wani sia ka aing boro bere pelajaran di barudak teh bere pelajaran di jalma kaos kieu mah gajreng aya opatan harita anu sing horeng teh lain warga urang dinya eta mah ngan warga urang dinya mah tadi anu nu kaismean ngadon caricing we sanggeus ngadenge omongan Jadra anu bener-bener tadi kadenge kumanehanana sedangkeun anu limaan tetela baladna si mamang eta anu busekel gede nakeranan harita maju ka hareup siayang daun ha hayang ku aing ngajaran di wawarah yeuh ceuk salah saurangna harita bari ngamang-ngamang bedog ai Jadra ningali kawas kitu harita nyerengeh we dina hatena manehna hayang seuri lantaran kumis anu utek-utekan awak gendut badagel kawas kitu sirahna bege badegul harita pok Jadra harita ngomong teu kudu loba omong lah lamun bener mah anjeun sok we ka hareup teu kudu loba di wang-wang segala rupa segala diomongkeun alah kurang ajar seak salah saurangna harita narajang ka Jadra make gerakan anu kacida pisan gancangna Jadra anu keur nangtung mancu harita teu cileureun ningali peureub anu nyeleber harita kana paloba beungeutna Jadra ngakiwarkeun saeutik bari narik sukuna plos serangan eta jalma hari langsung ngeplos ningali kawas kitu Jadra harita pas ningali kana lelem kakemplong musuh anu katingali ngemplong Jadra sakolebat harita leungeunna anu beulah katuhu ngepret kana paloba kakemplong musuh hiu plak jeligjeg eta jalma ngajeligjeg gajreng ti tukang harita ngagajreng deui katingali ieu mah rada buringas nakeranan bari ngasongkeun bedog sagala ngacrogna teh ka Jadra ya modal sia juralit eta jalma juralitan segala pamer ti ditu nama ka hareupeun Jadra gerakan anu kawilang cepet jiga nama ieu mah nguasa ilmu silat Jadra harita mundur ka tukang selengkah montong lumpat sia sahan rek lumpat lur sok we cobaan lah ceuk Jadra harita Jadra anu teu ngagunakeun pasang kuda-kuda na harita dianggap enteng ku musuhna disangka Jadra teh teu bisa silat teu bisa nanaon sabab dina gerakan Jadra anu lamat gerakan Jadra anu teu masang kuda-kuda jeung naon geus jelas eta jalma teh nyangka ka Jadra kur jalma gede kawani hungkul harita corelat eta jalma ngadeugetan ka Jadra wukuk serangan anu ngagunakeun bedog harita langsung disabetkeun ditigaskeun kana beheungna Jadra ningali kawas kitu manehna teu cileureun ningali bedog anu ngalayang Jadra ngolebatkeun awakna ka gigir bari ngetig kana paloba pigelang leungeun sakolepat celeng eta bedog dak dumadak harita ngacleng tina cepengan eta jalma anu jangkung badag teh harita kaget nu luar biasa ngaranyug sabab teu nyangka Jadra bisa nyingkahan panarjang manehanana urang ajar sia make jeung ngeting segala aduh ceuk eta jalma bari rek mulung kana bedog anu lagrag di hareupeunana sakolepat leungeun Jadra harita ngarah kana pelebah palipisan manehanana atuh puguh eta jalma anu rek dongkotek ngadadak ngaranyog kaget sabab ngahiukna leungeun anu gancang nakaranan arek nyikat kana palipis manehanana eta gentak jalma mundur ka tukang bari ngagorentelkeun awakna plos serangan Jadra sapada harita ngeplos datang di serangan ti belah kenca jalma teh ngaheumatkeun pakarangna deui wae Jadra anu keur nukangan harita sakolebat kareret aya bedog anu ngolebat dina tukangeun manahanana nepikakeun pamajikanana Juragan Asep mah harita ngaceak ngajerit lantaran reuas ningali bedog anu rek ngahajar kana pundukna Jadra awas jeung Jadra sakolebat harita malik bari ngareukeun awakna leungeun anu nyolodor ka hareup ku Jadra harita ditarik paloba pigelang leungeunna langsung ditilepkeun Jadra harita nukangan bari ngasupkeun jurusna harita ngagedukeun paloba sikuna kana paloba angan melengking eta jalma melengking sedengkeun ari bedogna ngeluk harita ku Jadra langsung dicokot eta bedog teh diasongkeun kana beuheung eta jalma ayo ek naon deui ayeuna mending kula anu rek nyapatkeun beuheung tawa kumaha aduh ampun Jadra ampun ceuk salah saurangna ampun-ampunan sangeus kitu Jadra harita nalapung kana paloba sukuna langsung nangkarak pengkang eta jalma sedangkeun bedogna ku Jadra harita dialungkeun duaan deui harita ruang kriuk
kakenca kakatuhu tilu jeung si Mamang anu tadi nguntup nguyup ka Jadra. Si Mamang dina hatena pok ngomong, kurang ajar tetela nu ngaran si Jadra teh paingan wani ngabogaan kemampuan anu hebat yeuh. Walah ieu mah kudu jeung aing lawanna meureun. Ceuk si Mamang harita bari srog maju ka hareup. Jadra. Tetela euy. Lain kudu boga kawan, tapi oge boga kemampuan sia. Kula mah lain boga kemampuan, tapi jang mertahankeun kampung kuring anu memang kaancam ayeuna. Kamari kaancam ku jurig, ayeuna kaancam ku jalma-jalma anu sarua nyarupaan jeung jurig. Kurang ajar sia ka aing ke nyebut jurig sagala rupa. Samrut eta jalma geus teu miekeun nanaon deui. Nyebrut narajang ka Jadra make gerakan anu kacida pisan gancangna. Hu. Bereup anu ting harius harita kenca jeung katuhuna nu maksudna rek ngabubukeun kana palebah sirah Jadra. Jadra anu ningali kawas kitu harita kur tiba imut ngagelenyuk bari ngalengkahkeun suku mundur ka tukang narik kuda-kudana. Plos. Tilu serangan harita teh si Mamang langsung ngeplos. Di tukang aya deui jalma anu narajang ngagunakeun bedogna rek ngarah kana palebah sirah Jadra rek meulah meureun babatok Jadra. Eta jalma katingali ku Jadra harita tina kaca anu kabeneran Jadra nyang halupan kana kaca. Ngolebat Jadra sakiceup harita ngaluncatkeun awakna notolkeun inung sukuna. Jaul Jadra kaluhur trolit. Jadra salto di awang-awang. Jalma anu duaan harita anak buahna ningali Jadra kawas kitu jelas ngaranjug kaget. Hatena gimir nakeranan teu nyangka musuhna teh nguasa turun mampu jujuralitan salto di awang-awang. Cele Jadra harita nyengcle di tengah-tengah. Ayo tong saurang-saurang kabeh we ayeuna mah. Ceuk Jadra harita nangtang. Kurang ajar sia bangsat. Corelat jeung. Eta jalma ngacorelat. Langsung ngasupkeun teungeulanana ka Jadra nu maksudna rek ngedor kana dadana Jadra anu harita katingali busung ka hareup. Jadra ningali peureub anu nyeleber ti anak buahna si Mamang. Jadra sakolebat harita newak peureub nu saterusna dikepeul. Barang harita kep dikepeul kan ajret-ajretan eta jalma bari ngagorowok. Ajo. Eta jalma bari narik leungeunna tapi aneh. Leungeun anu dicepeng ku Jadra harita ditarik teh boro-boro lesot. Nu puguh mah leuwih gede tanaga manehna narikna, leuwih nyeri eta leungeun karasana tur cepengan Jadra anu ngagunakeun aji ismu gunting. Jelas kalah beuki nyepot karasana. Tapi ka leungeun harita katingali lieur ibarat tutung ngebul katingalina atuh puguh jalma anu ningali sabada harita reuwas ningali kaayaan kitu eta jalma anu geus pias lantaran nahan ka nyeri peureupna anu beuki maskot jiga naon ngaranna teh jiga gegep wae. Jadra shot ngalesotkeun cengkang eta jalma ngacengkang bari kekerepengan abrug-abrugan lantaran ngarasa panas jeung nyeri kekenaan aji ismu gunting anu dicepeng ngahaja ku Jadra kana peureub manehna. Nu saurang harita asa manog mayong rek narajang ka Jadra teh make pikiran deui lantaran ningali babaturanana anu opatan geus ngagaloler. Jadra harita melong kanu duaan nya tanah si Mamang jeung anak buahna saurang. Kunaon ngaran caricing. Ayo buru-buru elehkeun kula ameh tereh ngancurkeun ieu imah. Aramcada sia aramcada. Corelat si Mamang anu geus kapancing amarahna harita ngolebat nyerang ka Jadra make gerakan anu kacida pisan gancangna. Memang si Mamang ieu mah jelas mantak nu lainna alut tutur oge gabogan aji kasakten ngabogan kemampuan dina ulin bela dirina nu kasebut maher. Si Mamang harita ngacorelatkeun awakna bari nyerang ka Jadra ngagunakeun leungeun katuhuna. Leungeun anu meber dampal leungeun anu meber harita nu dieusi ku tenaga jero rek maksudna rek digebukeun kana beungeut Jadra anu katinikeun nangtung mancuh dina tangtunganna bari imut ngagelenyuk neuteub ka dirina. Tapi teu disangka barang eta peureub atanapi dampal leungeun barang rek nepi kana pelebah leungeunna waktosna kabujang sep. Mitra-mitra cak urang tunda dugi ka dinya insyaallah.